Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh cek Mang Ujer nyingsileunan nu dipalar teh sangkan hate Darsa jeung baturna peot. Dimana ditanya bakal jujur nerangkeun maksud jeung tujuanana pangna kitu gawe. Heulah bae kowe kurang seksa tuh man. Ijon keur anu sajen seuri atuh Darsa jeung Suhawi manira lempodan bujurna jantungna ratug hatena pating sareblak. Komo muin mah ras inget kakak bogohna mangkaning geus janji sabulan deui rek ngajak kawin. Tapi kelanan ya Jon, urang tanya heula sok Bandungan ku salarea supaya kasaksian euy. Cek Mang Ujer terus ngadeukeutan opat tawanan anu ditalian kana pilar. Jep jempe anak buahna ngariung kabeh hayang ngadenge jawaban ti opat tawanan. Bangsat, saha di antara maraneh anu jadi pamimpinna aya jawab. Lamun teu ngajawab ieu beuh ngayeuh. Mang Ujer ngajewang beusi urut ranjang dicekel tungtungna. Ampun cek Darsa bari muringis sukuna nyautan. Can naon-naon geus minta ampun. Aing mah teu butuh ku omongan kitu, butuh ge ku jawaban anu bener. Saha pamimpin maneh? Ta eta Sahmidi. Bari ngareret ka Sahmidi anu keur ngeluk tunggul. Sahmidi reuwas lantaran manehna dianggap pamimpin terus cengkat malotot ka Darsa. Non kan akang pemimpin teh. Maneh Nah make mungkir geuning pas dibere ongkos pan akang nu ngabagikeun anak. Uing mah sapamerean ti akang. Da mani nu boga pokalna dewek mah sakadar ngajalankeun ka hayang maneh. Cek Darsa deui. Darsa jeung Sahmidi parea-area omong silih tuding. Mang Ujer teu resepeun asa diheureuikeun. Teu asa-asa hyuk cubet. Ngetak-tak Darsa jeung Sahmidi sakali sewang. Ya puguh duanana meni murungkut. Terus aduh-aduhan muringis nahan ka nyeri. Sia teh eling atawa henteu? Eling atawa henteu? Ditanya kalah paseana dikira rek gurangan kana siksaan. Awas ya. Sakali-kali deui dibanjur ku cai panas ya. Tinggal nguluna lah. Cek kuasa bakatku amal. Ampun. Jawab sia. Saha pamimpinna? Mang Ujer nanya deui bari ngamang-ngamang paneung. Kuring pamimpinna. Darsa kapaksa ngaku da sieun. Naon sia maksudna datang ka dieu beuting-beuting bari mamawa beusi? Sia terek maling atawa rek mitnah ka dewek? Jawab sia.
Mitra tenemalan ditanya gitu mah kalah ngareret ka Sahmidi nu direret ngeluk tungkul Suhawi jeung Muin rempodan bujurna sieun kabagean paneungeul mun teu ngajawab ieu beusi bakal nyaba kada banget. Mang Ujer geus taki-taki rek ngababuk cukang irung Darsa. Ampun, Nabi mah ngandar mah tolegan sia. Bangsat. Dharma naon sia? Sumuhun Dharma Dharma ngajalankeun tugas saha nu nita sia? Dunungan banar. Cek Darsa kapaksa nyarita sajujurna. Gening balagog sia di mane. Daek wae dititah mitnah teh diburuhan sabaraha sia teh ha? Teu diburuhan balagog sia. Make daek dosa ongkoh deuleu. Rugi ongkoh batur mah peuting teh heis. Sia mah katayap-katayap ka tempat batur. Kumaha sia lamun punuk sia aya anu ngadek, heh? Cek Mang Ujer bari kekerot amek ka Darsa jeung ka kanca-kancan. Kancangan Mang, ulah leuweut teuing ngajak ngobrol lah. Kesal ya, yang geranan piring. Jajak sabobokongna lah. Cek Ijon geus teu sabar. Nu sejen reang di sarua. Sabar. Sabarlana. Darsa. Dalangkeun kumaneh. Naon tujuanana pangna kumawani ngalakukeun kitu? Jeung naon nu jadi cukang lantaranana sok jawab sia ieu pertanyaan dewek anu penting lamun kumaneh teu dijawab rasakeun akibatna. Jawab sia. Darsa kekereuceuman. Jajantung naratu hatena pating sereset loba ka paur. Tapi akhirna mah pok ngajawab sajujurna. Sabab eueuh pilihkeun iwalti terus terang terus. Mang kuring jeung babaturan diparentah kudunungan kudu mitnah mamang sakabeh tujuanana daya lian sangkan ieu usaha hancur ulah maju sabab ku ayana usaha mamang di dieu dunungan kuring jadi bangkrut tara aya nu ngajual tara aya barang akhirna teu boga bati tak kitu saanyana mamang nu maca kapaksa ngajalankeun cara kieu ngarah di dieu bangkrut. Cek Darsa teu asa-asa. Sahmidi jeung baturna ting rarenghap geus kabayangkeun mararnehna bakal nandangan hukuman. Kitu. Eta gimana maneh malingan beusi? Pager naon nu aya di kota Mang, utamana pager milik umum, pager taman, pager kantor, pager jalan jeung sajabana mun dipalar nya maksud teh nu dipalar sangkan mamang dihukum. Jahat sia. Hayang modar sia. Mang Ujer meh-mehan teu kuat nahan amarah. Ambir-ambiran nyiksa deui Darsa ngan kaburu sadar yen eta nu opatan teh dibutuhkeun keur nebus Mang Dasma jeung si Bujil. Ampun Mang, ampun. Beres. Tong ngomong ampun sia. Kami rek nanya deui saha anu magat dewek basa peuting-peuting. Saha? Duka. Aduh. Pipi Darsa dibabuk ku beusi. Darsa ngabangkeung beungitna geuneuk bakat ku nyeri. Mang Ujer teh amek bongan Darsa mungkir. Rek mungkir sia. Dikira aing teu apal kana bebengok sia. Najan harita poek da aya cahaya saeutik kumadeuleu sia. Aing apal kana dedegan jeung rupa sia. Jeung deui sora sia can robah. Angger kitu.
Ampun Mang, ampun dada si Sahmidi nu ngajakna. Kurang ajar sia. Naon Akang teh? Kuring deui pan sararea Kang. Da maneh pamawana maneh nu boga pokalna apan nu boga ideuna maneh. Bongan di modalan kedunungan. Cokap sia. Kalau ngomong di dia sia ayeuna mah geus teu kudu mipungkir. Kabeh geus bukti teu meunang ngomong. Kabeh geus aya dina kakawasaan kami. Ayeuna maraneh rek dibawa ke kantor polisi. Rek dipake nabus babaturan aing anu ditahan. Sabab sia perlu nyaho Mang Dasma jeung si Bujil anu jadi pimpinan ieu perkumpulan. Ditahan geus sababaraha poe. Maneh anu kudu tanggung jawab. Maneh anu kudu ngaku terus terang ka polisi. Lamun teu rasakeun sia, rasakeun sia. Cek Mang Ujer balik ka karuan. Darsa jeung baturna teu ngaromong. Kabeh ge rumasa salah. Da memang kitu nyatana. Jaba kapargo deui hese mun kudu mungkir teh. Geus kitu Mang Ujer mundur terus ngajak Badami ka baladna. Bawa. Ulah isuk ulah pagitu. Ayeuna pisan urang imit ke kantor polisi. Urang masrahkeun ieu wawalak keur nabus dedungan urang. Amat. Ulah aya anu teu milu ka jaba barudak jeung awewe anu teu pati jagjag. Nu jagjag mah kabeh kudu imit ngajajabkeun ieu bangsat. Kumaha arti? Cek baladna meuni saur manu kaharti. Ieu tawanan. Saurangna kudu digiringkeun kuduan. Kenca jeung katuru kawal mun ngamuk babu. Mun ngejat padaran hayang pada nyekel. Pokokna mah sok pada nyekel. Urang bawa ka kantor polisi. Cek Mang Ujer. Gara atuh baladna surak mani ayeuh-ayeuhan. Jiga anu keur demo mitra. Geuringnya anu keur demo sok kitu ni ayeuh-ayeuhan. Gupgap pada nyangging hiji tawanan dicekal kuduaan. Digondeng kuduaan nu cangker awakna. Nu sejen siap-siap ngajaga bisi tawanan teh kabur. Mang Ujer, rek dibawa ke kantor polisi nu mana ieu teh? Mang Sada nanyakin. Sabab can ditangtukeun tujuanana kudu dibawa ka polsek mana? Bawa ke kantor polisi anu pangdekeutna we lah. Ada urang teu apal di mana Mang Dasma jeung Bujil di karemna. Tangke urang bejakeun. Yen ieu teh keur nebus Mang Dasma jeung si Bujil. Urang barter we lah. Keun da urang mah diurang ieu mah. Lamun jeung nagara batur mah teu kudu barter. Eueuh ti dituna make jeung barter segala rupa. Kitu tah. Ya pasti polisi ge ngartieun. Oh bener hayu atuh. Cek Mang Sada. Sangeus tarapti bring init ngalut ngeungkeuy ngabandaleut. Ngemat-ngemat nyatang pinang ngagiringkeun tawanan anu geus rincug. Komo Darsa mah da sukuna anu tatu. Gue mani susaheun jaba kaweur nyeri reuas jeung sieun deui. Teteh lah anak buah Mang Ujer teh loba di jalan teh kuat ka ngabring atuh. Da eta we mobil ge nepi ka nyisi.
malah aya anu eureun heula anu tumpakna cara lohok nempokeun. Sapanjang jalan pada ngalalajoan bari jeung teu ngartieun tujuanana. Mang Ujer jeung Mang Sada lembang bangheulana. Dangah bangun gagah teu aya kasieun. Teu aya kahariwang malah maasa jadi pahlawan. Tujuanana ngabela nu jadi pamimpin, hayang ngabebaskeun Mang Dasma jeung si Bujil anu teu boga dosa. Sapanjang jalan tartib tengah ganggu karena kalancaran lalu lintas. Da tujuanana ge lain rek riributan. Saperti anu keur demo anu tulina lumpat kana anarkis lain ieu mah. Estuning boga karep hayang masrahkeun tawananana anu minangka anu jahatna anu mitnahna ka kantor polisi. Mitra kaum dangu sadaya tujuanana ngabela nu jadi pamimpin, nyatana hayang ngabebaskeun Mang Dasma jeung si Bujil. Mitra kaum dangu nya akhirna saenggeus nyorang sababaraha penggolan. Jog anyog ka kantor polisi reg eureun. Mang Ujer nitah ngadaguan heula. Manehna sorangan rek abus ka jero rek lapor ka polisi utamana kanu piket. Henteu jol-jol kitu bae asup ka kantor polisi kabeh ting corowok. Jiga anu nangtang ka patugas henteu ieu mah. Satria we Mang Ujer heula minangka nu jadi kapala rombongan. Sedangkan anggota polisi anu keur piket geus nyahoeun. Sabab ti kajauhan ge aleutan teh geus kaciri. Nu aya di hareup mah kaget ningal aleutan jalma anu meh sarua pakean basajan. Malah aya anu tatamalan, aya anu teu dikancingkeun pakeanana teh. Dadana teh meningali gelag. Nu leuwih narik kana perhatian eta aleutan teh ngagiringkeun opat jalma nu ditalian leungeunna. "Ayeuna, da jelema teh ngabeding ka dieu, ayeuna," cek salah saurang polisi. Malah mah terus cangkat rek nyampeurkeun ka jalan. Tapi Mang Ujer asup manten ngagandeang bangun gagah. Dada kembung kepat gandang. Polisi tekebat kalah ngajanteng deket lawang, nempokeun Mang Ujer nu asup ka pakarangan, kebat muru ka meja piket. "Punten Pak," cek Mang Ujer sanggeus aya hareupeun polisi. "Oh, mangga, ayeuna." "Bade lapor Pak." "Oh, calik. Polisi nunjuk kana kursi gek Mang Ujer diuk kalayan tenang. Hatena geus teu sabar hayang geura ngabudalkeun eusi hatena. Polisi ngariung aya opatan. Saurang yang hareupan buku gede nu tiluan melongkeun. "Aya naon? Mangga terangkeun laporanana ngeunaan naon ya?" "Agi apa? Sababaraha dinten kalangkung dulur abdi aya anu ditangkep ku polisi gitu Bapak. Ngaranna teh Mang Barna sareng si Bujil, Mang Barna, Mang Dasma maksade. Dituding nadah barang-barang kenging malingan gitu Bapak." Cek Mang Ujer muka caritaanana. Terus naon hubunganana jeung ieu kajadian? Naon tujuanana ngaleut ka dieu? Nah rek demo, rek protes atawa? Cek polisi taarna kerung rada heran. Sanes atuh Bapak. Abdi mah rumaos jalma alit.
kumawantun demo kumawantun protes atuh Bapak demo masana skill atuh Bapak nanging memang aya katugenah sakedik we gitu Bapak teu panuju ningalapun dulur ditahan dek gitu Bapak margi sakaterang abdi mah teu gaduh dosa terus kumaha salaresna tingawitan pun dulur ditangkep oge gitu Bapak abdi sareng rerencangan teh teu cicing margi teu rumaos gaduh dosa da abdi teh gaduh perkumpulan gitu Bapak sadaya anggota abdi teh ditalek sing saha anu kemawani pulang paling manakomo bari ngaruksak bade ditangkep sarta bade distorkeun kanu wajib gitu Bapak tetela saurang oge teu aya anu ngaku da memang teu rumaos salajengna abdi sadaya metakeun akal tarekah milari jalan supados hal ieu tiasa kaungkulan tah kumargi sadaya asa dihina asa difitnahnya gotong royong sami-sami giat milari jalan kanggo nulungan dua dulur abdi teh kitu Bapak nya alhamdulillah pangeran ngaijabah kana pamaksaran abdi sadaya wengi tadi abdi sadaya nangkep 4 jalmi anu hianatna nyatana anu boga dosa boga kalakuan jahat kitu maksad abdi sadaya teh Bapak cek Mang Ujer bari papeta malah nunjuk ka babaturanana anu nungguan luareun pager kalayan tartib nah geus yakin manehna anu hianat langgung diyakin gitu Bapak margi kacerek dalag gitu sarta aya barang buktina daya Mang Ujer nemongkeun beusi anu dibawa kita tadi keneh polisi ungut-ungutan terus kumaha kali nanti eta Bapak aya pangakuan di jenisna mangawe parios deui ku Bapak mali mah aya keneh na jadi dalangna nyaeta dununganana kitu Bapak Mang Ujer deuneng ludeng taya kasieun bakatku hayang ngabela anu jadi pamimpin polisi nu harita mariksa ungut-ungutan ret ka anak buah Mang Ujer anu ngagimbung di luareun pager kabeh ge eueuh anu nyieun kaributan tapi tartib jeung sopan geus kitu polisi badami nya putusanana laporan ti Mang Ujer ditarima ngan anak buah Mang Ujer teu meunang asup kabeh ka kantor pikeun ngajaga keamanan jeung katartiban nu opatan bawa ka dieu cek kepala jaga hadita keneh sababaraha urang polisi nyampeurkeun kanu keur nungguan di luar Mang Ujer ge nuturkeun geus kitu mah Darsa Suhawi Sahmidi jeung Muin dibawa ku polisi ka kantor atuh ger anak buah Mang Ujer surak tina awahing ku atoh Darsa jeung baturna ngeluk tungkul teu aya anu wani dangah era jeung sieun rumasa boga dosa tekung silila nu opatan didiukeun dina kursi leungeunna anu ditalian diantep keneh bisi kabur sagara nyeun ampun Darsa umur 70 tahun alamat Jalan Bagus Langin kitu diantarana pemeriksaan awal ti pihak kepolisian kabeh ditanya ngaran umur alamat jeung katerangan sejenna dicatet kalayan apiknaker satuluyna polisi mariksa Darsa sabatur-batur diluyukeun jeung laporan ti Mang Ujer berkah Darsa jeung baturna teu balicet omongan tapi ngajawab sajujurna teu aya nu disumput salinungkeun malah mah dununganana oge nyatana anu kasebutna teh bosna diterangkeun sabalakan disebutkeun ngaranna dibejakeun alamatna kasang tukangna jeung sajabana
atuh polisi teh sibuk nyatet sakabeh katerangan pikeun ngayakeun tindakan satuluyna. Sanggeus rengse mariksa Darsa jeung batur-baturna dijebloskeun ka kamar tahanan digiringkeun ku polisi. Horeng si mana horeng nya didinya pisan Mang Dasma jeung si Bujil dikeremna teh. Atuh Mang Dasma ngajenghok komo si Bujil mah lantaran nenyo Sahmidi. Geuning si laing Sahmidi. Kabeneran sia. Si Bujil nangtung beureup geus bulit. Rek nambiling ka Sahmidi anu karek jol. Tapi Mang Dasma sadar hal eta teh teu meunang diantep. Sabab ngabahayakeun. Itu cek pikirna. Sakilat Mang Dasma ngejatkek newak pigeulang leungeun si Bujil. Atuh si Bujil buncelik. Naon teh Mang? Salah atuh Jil, salah. Sing bisa ngabedakeun antara di luar jeung di dieu. Urang teh tahanan polisi. Mun nyeun kaributan bisa nambahan ruwet kana pasoalan nu keur disangareupan ku urang. Mata kudu sabar. Sing kuat nahan amarah. Geulah tuh da. Pasti gara-gara si Sahmidi pangna urang bisa kieu teh. Kudu diwarah Mang. Tuman. Cek si Bujil. Bari buncelik amek rada batuk-batuk manehna teh lantaran keur kurang sehat. Salah demerna lain tempatna Jil, cek Mang Dasma deui. Si Bujil teu ngomong deui terus mureleng ka Sahmidi nu ngeluk tungkul teu wani tanggah da sieuna ku Mang Dasma teh. Sahmidi, nah si laing make los-los ka dieu rek naon? Mang Dasma nanya ke Sahmidi tapi Sahmidi teu nemalan. Malah mah teu ngareret-reret acan. Jawab sia. Goblok. Bisi diramus ku aing. Cek si Bujil. Kalah beuki amek. Sabar atuh Jil keun. Urang tanya anu bener. Mamang mah, ya kuring nepi ka kieu ya ngomong nepi ka kieu. Ya gara-gara si goblok bener ya. Cek si Bujil ngabalieur ku ciwa. Sahmidi coba jawab. Ampun. Ampun. Dewek mah teu nanya ampun. Nanya ge naon sababna pangna maneh los-los ka dieu. Sok ngomong. Katangkep ku polisi Mang. Cek Sahmidi bari anger ngeluh. Wah ditangkep ku polisi. Mun maneh teu boga dosa. Piraku polisi jojo nangkep teu pupuguh mah. Jingan ngomong nu bener. Sahmidi ngareret ka Darsa jeung baturna. Tapi teu aya anu nemalan, teu aya anu malire kabeh ge sieunun. Mang Dasma jeung si Bujil mureleng ka Sahmidi. Hanya kal keur kitu teh jebul dua anggota polisi ngadeukeutan ka lawang kamar tahanan kolotrak kalaan kunci brai pantom muka. Si Bujil jeung Mang Dasma ngalieu ka lawang. Dasma, Bujil, hadap menghadap, komandan jaga. Cek eta anggota polisi bari mencerong kanu duaan. Mangga apa mangga. Mang Dasma jeung si Bujil nangtung. Memeh kaluar ngadilakeula ka Sahmidi. Aya rasa ceuceup dina dada can budal ka jinisna. Cacak lamun teu kaburu disaur mah boa si Bujil mah nampiling. Tapi kulantaran geus aya anu nitah bijil,
dua anak kapaksa nurut keluar di kamar tahanan ninggalkeun Sahmidi jeung baturna. Malah Darsa ge cengkat netep keluar ti kamar. Betasa kabita hayang nuturkeun bijil. Brug sadapan tok ditutupkeun deui jepret dikunci. Mang Dasma jeung si Bujil diiringkeun ku polisi muru ka kantor. Kasampak teh Mang Ujer aya keneh. Diuk kalayan tenang. Di luar atau ngagimung anak buah Mang Dasma. Malah barang breh Mang Dasma jeung si Bujil temong ribut ngaromong bari tinggal rupa mang cenah. Bujil raung patarik-tarik. Mang Dasma jeung si Bujil gugupai bari marah mai. Bungaheun pisan enyo anak buahna deh ngan hanyakal kaburu dititah ka jero. Bus atuh karohangan pamariksaan dibageakeun ku Mang Ujer. Kang, bage aya. Bari ngajak kasalaman. Gupgap pageih naker tina awahing gusono. Guning Ujer aya di dieu Jer. Nyaho ti saha yeun akang aya di dieu. Kabeneran we Kang, malah tadi mah teu gaduh sangkaan yen akang aya di dieu. Da tujuan kuring mah nyetorkeun si Sahmidi. Oh, si Sahmidi teh dibawa ku Ujer. Mohon Kang, pan kacarek dalag gurona. Oh, ku janji. Kitu. Mang Dasma jeung si Bujil kacida atau heunana. Ku sakitu ge geus kateguh pasti aya jalan keur ngarengsekeun eta pasualan. Manakomo mun nilik anak buahna anu ngagimung luarin pager. Saudara Dasma, silakan duduk dan menghadap ke sini. Cek polisi ka Mang Dasma. Anu rek ngayakeun pamariksaan. Mang Dasma buru-buru nyang hareup kitu deui si Bujil. Mang Ujer mah jempe rek ngabandungan bae. Bade aya pikeun sae naon Mbah? Wawuh jeung Ujer. Kandenan eta teh sami-sami pangurus perkumpulan, Pak. Geus lila babarengan? Ti ngawitan ngadeg perkumpulan we kinten-kinten sataun langkung, Pak. Wawuh kanu ngagimung di luar. Kandenan. Eta teh dulur-dulur abdi anu sanasib. Kenal jeung Sahmidi? Kenal. Tapi teu kantos akrab. Malah mamanehna anu ngamusuhan ka abdi sabaraganca. Kantos megat wengi-wengi maksudna mah bade ngabegal. Nalika dulur abdi wangsul ngical barang, anjeunna teh bade wantun ngabegal gitu tah. Rupin mah nuju usumnya panya ini teh begal teh. Lah, nah maka jeung nyarita usum sagala rupa. Geus kana ramutan wae. Lamun ramutan nyaan keur usum maena teh. Ih, bapak mah abdi mah ngadang wartos we. Dina iliki TVC cenah begal teh nuju mahabu ayeuna teh. Kantoran kana motor mah. Nya matak sing hati-hati lah. Mana bieu teh? Pertanyaan teh. Teu acan naros deui bapak teh, Pak. Oncannya. Sumuhun. Mang Dasma, coba terangkeun ka sang tukangna. Naon sababna bisa kitu? Mitra, betasa dibere kasembetan barabat teh Mang Dasma teh nyaritakeun lalakon hirupna ti awal tepi ka akhir. Lolobana mah anu aya pakuat pakaitna jeung Sahmidi diterangkeun sajujurna, teu aya anu disumput salindungkeun. Tak kitu Bapak, saksina ieu Mang Ujer. Bari nunjuk ka Mang Ujer Mang Dasma. Ya, cukup. Sementara saudara Dasma Bujil tetap di kamar tahanan. Masalah ieu rek dibadamikeun heula jeung petugas-petugas anu menangani hal ieu jeung deui perlu diayakeun penelitian anu gemet keur nangtukeun putusan. Mang Ujer ngarahuh manehna kurang panuju. Kahayang nama Mang Dasma jeung si Bujil teh dibebaskeun ayeuna pisan.
sabab anu jahatna anu hianat nagis kacerek. Apun dan bapak badai tumaros ya. Silakan. Aban anu hianatna tos kacerek atuh bapak. Tos aya di dieu. Nu jahatna tos kacangkep gitu bapak. Nahangan tosan deui putusan neng nong enten nepi kumaha gitu bapak. Cager. Pohara mitra hanya kal kebujeng neng nong. Cariyos si Bujil dongeng karangan Kileksa garapan Mang Barna. Hapunten samudaya kelepatan nuhun kana peratosan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu bapak. Cah.